Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Baraya Wilujeng Patepang deui sareng simkuring dina acara ngadongeng dina judul Cinta Ditolak Dukun Bertindak bagian ke-14 karangan simkuring mamanawian gitu bahan katampi dongeng salah kadarna sayana. Mangga mitra supados tenyang kolong ting kana waktos ieu urang kawitan wae dongeng anu judulna Cinta Ditolak Dukun Bertindak bagian ke-14. Mangga kamitra sadayana baraya dulur salam dunya maranco manco manco. Kocapkeun kamari teh Neng Lisa Arulin kateun Jang Kosim. Pokbah Atang nyaritanya Neng menikersa rurumpaheun kanu kieu ka bumi kieu. Bumi Jang Kosim mah atuh pika isineun. Teu sawios Abah da sanes bade ningal bumina abdi bade ka Kang Kosim. Waduh ari kitu mah teu nanaon. Ngan kieu we ngisinkeun kaayaanana di bumi Abah mah. Teu sawios Abah. Mitra Neng Lisa bener-bener geus kapincutnya, geus kabunggulengan, geus teu ningali nanaon. Neng atuh di pali dieu dina kursi lumayan hatur lumayan nya kursi kieu ge butut-butut oge. Wios atuh Kang Kosim meni make butut-butut keun we da sami kursi mah. Gek we atuh diuk na kursi pasing hareup jeung Jang Kosim gigireun Neng Lisa Neng Dewi. Neng Dewi mah teu loba catur jempe we. Neng atuh ieu ngaleuet cai-cai hatur lumayan cai herang. Naon atuh da di dieu mah teu gaduh nanaon nya. Wios atuh mak da ameng ka dieu ge da sanes bade nyuhunkeun opieun atanapi bade ngopi. Atuh mah nya teuing we henteu disuguhan make atuh urang barang siar opieun. Entong mah wios we wios da moal lami. Bilih di pilarian ku si Abah. Nyakepun Bapak. Atuh pek atuh harek ngarobrol mah di dinya bae da tiluan jeung Neng Dewi mun da moal nanaon. Sok we atuh. Ma arek ka tukang ka dapur. Nya atuh sok we Neng, nya cing jarongjon atuh. Ngarobrol Abah ge da arek melahan suluh ieu teh. Bra atuh cing laleosnya kolot mangarti barudak ngora arek ngobrol ngan ieu mah tiluan. Tiluan teh jeung jeleman teh jeung setan. Neng, aya pikeun saeun naon ka dieu? Pok Kosim nanya ka Neng Lisa. Henteu atuh Akang teu kengeng kitu abdi ameng ka dieu. Sanes teu kengeng nya atoh we keur Akang mah. Neng keur sarurumpaheun ka saung Akang da bumi mah jeung leuit Neng ge sae keneh leuit Neng. Entong kitu Akang ewa. Biasa we da eta mah tos kedah kieu nya sakieu kanyataanna tos tong dicarioskeun perkawis nu kitu mah. Kang ari Akang tuh meni ganteng tos dicukur mah. Mitra Neng Dewi Neng Lisa bener alus mati ye. Dukun leh. Kun pelet Mbah Sukmaraksa. Asa biasa Kang mah kieu we tapi da asalna da resep atuh buk jabrik teh keur usum. Tapi nya ayeuna mah da dicukur kieu we. Sidik katingalina ge meni ganteng.
Mani kasep. Mitra tuluy muji Neng Lisa teh nya naon teh Neng Dewi naon teh suraseri we gitunya da asa teu percaya lanceukna muji Jang Kosim teu loba omong ari Neng Dewi mah jempewe antep lanceukna nu ngomong nu ngobrol. Kang iraha-iraha mah urang ameng Kang kanu kamari katinggal gunung aya gunung alit di dinya aya tetangkalan ageng jigana enak raoseun jigana mun ameng kadinya. Oh kadinya ka eta teh lembur batu beulah eta teh nu aya tetangka ieu tangkal Ki Hujan. Teu aya lemur eta mah kitu we ngan aya saung ari paranti ngariungan nu dibuat. Oh Kosim Mitra malahan mah Neng Lisa naon teh teu puguh rampa pahareup-hareup jeung si Kosim. Si Kosim mah keun we geus apal gitu nya geus apal bahwa si Neng Lisa teh geus di Parabunan gitu Mitra. Neng atuh kumaha teu aya leueteun wios tah atuh cai da unggul cai-cai atuh sok leueut. Wios Kang Kosim Kang Kosim bili ieu mah pan enjing didamel keneh abi atuh euy heula nya bili si Abah ambu milarian. Mohon teteh bilih ieu tong lamiting di pelarian kayak disangka ya. Nya atuh yuk urang mulang heui. Oh Neng Lisa ka Dewi. Kang tiasa jajabkeun atuh ka warung bari nya ngajajabkeun bari aya pesereun. Hanya hayu atuh mangga hayu Neng. Entong Neng atuh lis we atuh sok ararisin. Atuh isin atuh Neng. Nya kedah nyebat Lisa mah Lis mah ajarkeun kita ka bogohna cucungah gitunya. Keun bae we wios. Da abi mah terus terang ayeuna mah geus teu beda jeung ti payun. Da abi mika bogoh ka akang. Gebeg jatuh Mitra si Kosim di naon teh di bogohan gitunya ku hiji awewe ieu bener geus ka kan dipoekeun geus dibalikeun titinggalianana gitunya. Rasana geus dirobah ku Mbah Sukma. Nya hayu atuh bari bade ieu mah bilih milarian pun bapa sareng pun Ambu Abah sareng Ambu bilih milarian hayu. Yut atuh barijil tarurun ti imah Kosim. Dicek mun malahan mah Kang atuh ieu ka dieu bilih ieu abi ti kos sewad. gep kanu leungeun si Kosim muntang atuh si Kosim dag digdug dag degdog teh nya jantungna atuh dicekelan ku bidadari ceuk maneh namanya. Atuh asa aing we si Kosim gagah. Asa aing Arjuna kitu Mitra. Tururun ya atuh leos paramitan ka Matiti bari jeung nyamperkeun ka pipir dapur. Da Matiti keur di dapur si Abah keur meulahan di dapur meulahan suluh di deukeut lawang dapur. Abah, abi bade wareuwi heula bilih milarian. Amu sareng Abah di bumi. Nya atuh sok nyi eta Neng. Aruih mangga atuh bade aruih mah nya deui bilih milarian di engke teh hayo deui Abah kasalahkeun. Moal make jeung kedah kasalahkeun da abdi nu tanggung waler. Nya Neng kade atuh sok atuh ari bade aruih mah kade hati-hati dijajabkeun ku Kosim. Mohon dijajabkeun ka warung sanya sampai eta we warung Cieti. Ari ka Ci Icah mah da kakulon ieu we warung Cieti. Mitra Jut atuh heula leumpang anu tiluan teh meuni pageye-geye teh Neng Lisa
kasih Kosim meni jiga mung jauh lamun teu era mah yang nyekelan leungeun teh kasih Kosim ngan masih keneh lah ngahargaan da di lemur cenah beda jeung di kota. Dewi ngiclik we tukangeun gogwek ka warung Nyi Eti. Cik Eti aya ieu naon teh aya roti. Ah si Neng teu aya atuh di dieu mah roti mah Neng. Aya oge tuangeun ieu we naha Neng meuni kersa ka warung. Ieu we bari ieu sambil jalan-jalan sareng Pun Rayi. Ieu ka Kang Kosim aya peryogi. Oh kitu barukan teh Nyai. Nya sok atuh naon da aya naon di dieu mah teu aya nanaon. Eta we abdi peryogi sabun. Sabun ibak sareng odolna sareng sikatna. Sareng roko we eta aya roko naon? Aya roko mah takari eta Samsu. Samsu. Sabaraha bungkus Ibi? Kari 2 bungkus deui tah jeung jaum coklat mah aya tah 5 bungkus. Nya sok we atuh jaum coklat 2 bungkus, Samsu 2 bungkus. Gula kopi tah anu dirangeuyan we 2 rangeuy. Mitra Dewi rada tanda tanya balanya teh popohonan teuing kitu jeung meuli urut da udud mah si Abah bapana ieu mah geus loba. Sabaraha? Punten Mitra. Tos Bi sadayana Atos Neng 15.000-eun. Ditambih ketang ieu naon odol sabun janten 25 20 nya 20. Song atuh dibayar ku duit Soeharto 50.000. Nu dibawa nama ku manehna mah odol sabun jeung sikat gigi ku Neng Dewi mah. Tambah teuing lengoh gitu. Aya di mah ge sagara nyampang. Udud jeung gula kopi mah dibungkusna pisahkeun. ieu Kang Kosim rokok sareng kanggo si Abah bahatang sareng gula kopi. Naon tuh Neng make jeung kikieun. Ku angernya meni ngewa neng deui. Lis we atuh. Nya tulis. Nuhun katampi yeuh. Ieu kanggo ieu engke nanti bilih saepeun ya. Mitra ngeupulan duit ongkoh deui. 50.000 deui. Nanaonan atuh sadatu ieu ge cekap. Wios atuh kanggo si Amu kanggo si emak sareng si Abah bilih aya kaperyogian naon. Mitra bener. Geus rasana teh geus kabeuli kapentang asmara kujang jawokan Kosim menang ti Sukma. Tekung silila teu loba deui carita ngan nepikeun kadinya rada ngaler saeutik. Geus sepapisah geus nepi dinya we nganterkeun teh si Kosim. Tos wios we dugi dieu ge Kang Kosim. Bilih aya nu ninggalkeun bilih aya nu wartos ka Abah. Nya atuh sok atuh cing hati-hati di jalanna. Mitra Kosim geus asa meunang. Mangga nya Kosim, Mang Kosim nya mangga nya. Kang Kosim, abdi uis anu teh. Mohon mangga Neng. Mangga lis, mangga lis. Mangga Neng Dewi sok. Kade hati-hatinya di jalanna. Kosim cing laleos we. Kosim muru ka imahna. Ya, sarua Lisa ge kuda giru.
teh sieun katanyaan ku indung. Ai bari jeung ngajingjingan heuh keresek itunya wadah sama heuh keresek begitu da geus aya zaman berada bedio. Keresek ideung dieusian odol sabun jeung sikat jeung sikat seuseuh ongkoh. Kocapkeun cag eta anu papisah di perbahdinya. Kocapkeun urang caritakeun heula Kosim. Sajeroning bari leumpang maju ka imah teh Kosim beunang ayeuna mah anjir hade si Abah Sukma kabales dendam maka nyeri hate aing tingali sia ku aing nah aing mah nyeri hate ti heula mah cumdah cidus cuma di jubras jebris ka aing kari-kari ayeuna dalam menjadi pamajikan mah asana mah katanagaan jiga nama orang ala duit nah we porot ku aing beunghar ieu mitra sajeroning di jalan teh geus boga talajak goreng si Kosim tina bogoh teh lajeng jol inget kanu keur diciduhan jeung jubras jebrisna jeung nyebut amit-amit tah eta matak oge nu jadi matak si Kosim neuteuli teh lain bogoh-bogoh teuing ayeuna mah geus kitu. Jadi biasa we ayeuna mah geus puguh tujuanana geuning arek ngaheroan duitna. Teu kakocapkeun nepi we ka imahna si Kosim. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam. Dianterkeun nepi ka mana nganterkeunana? Eta kabeh ditueun saeutik ti warung Cieti. Da cenah bae tong ieu naon teh besi ieu cenah besi geruh pokna teh mitra. Oh, teu naon atuh ari kitu kayang nama. Naon eta maneh barang bawa? Ieu Bah menang milik yeuh ti bidadari. Tah Abah 2 bungkus jarum coklat, uing ieu Samsu 2 bungkus, kopi ieu 2 runtuy, tah ieu 50.000 urang kasimakeun. Nya di mana sia menang nu kitu, menang udud kopi duit kos nu digawe? Ti Neng Elis, mungeun disebut Neng teh ayeuna mah Bah. Ku uing teh hayangna teh Elis atawa Lisa. Oh, ibu adoynya euy. Narep anu ti si Basukma teh. Kade ulah kamalina teuing bisi cilaka. Kemah kali itu deui tepungan deui si Basukmana bisi naon-naon gitu geus hasil ari bogoheun mah geus kitu. Si aya nu kudu dilaksanakeun deui ku maneh hareupna. Nyang kewe jeung si emak kaditu pageto lah. Urang mereskeun heula itu pan pagawean di Pak Haji can beres. Oh, atuh gitu mah. Mak. Naon? Tadi yeu mah di dapur yeu kagokeun ngarihan. Nyampeurkeun atuh ka indungna si Kosim teh. Yeuh mak, duit 50.000 tah gambar Soeharto. Amoeng. Duit di mana ieu maneh? Mak, rezeki mah ti mana we? Ti Neng Lisa. Mungeun mah, mak, ayeuna mah disebut Neng teh hayang nyebut ngaran we. Hayang disebut ngaran, hayang Elis atawa Lisa. Siapa boat teuing Kosim. Geus napel. Nu ti Basukma teh nya jiga nama mah kitu cek abi ge jeung si Abah tadi ngobrol. Kajen bae keun we kade we. Ulah non teh ulah gagabahnya maneh. Rada rewosan bisi ka ieu ku tatangga gitu mitranya. Cag we atuh Kosim asup ka kamar
ari mawa udud jeung kopi digandungkeun dina pakuna palang dada ududna mah dibawa ka kamar si Abah tuluy meulahan suluh si Mak Titi tuluy nyangu cag urang simpen heula ke urang sampeur deui carios cari obrolan keluarga Bah Atang kocapkeun ayeuna Neng Lisa keur sajeroning di perjalanan mulang. Teteh, naon Lisa? Teteh nah jadi bager gitu Kakang Kosim. Teuing atuh da, teteh teh jadi bogoh ayeuna mah. Alah, Si teteh jadi bogoh Kakang Kosim. Da beureum kadeuleu beuntak karasa wae. Komo ari maju ka peuting Dewi. Meni inget wae ada isukan negara we deui ka ari mah deui. Mitra bari jeung ngobrol mah nya di jalan karasa jola anjog kaburuan imahna. Terus di mararana Neng wi ti marana oh Haji Hasan si Sinarieun make jeung ulin terus di marana arulina Eta bah ninggalan eta we pagunungan eta tuh abi tadi teh ninggal ieu anu ngajumpluk tapi meni aya tetangkalan gede tapi jiga nu raoseun gitu ieuhnya. oh eta mah aduh ieu naon teh batu beulah disebutna teh aya batu beulah di dinya teh jeung tangkal ieu naon teh mun teu salah mah tangkal Ki Hujan asalna teuing tangkal caringin eta mah di dinya mah paranti ngariuhan ari keur usum dibuat boh usum nu ngaramet sok loba kadarinya ngariuhan ngahaja eta mah sakotak eta mah 2 kotak asalna mah Anu saha Abah eta teh? heuh asup keneh ka nu Abah tanah eta mah sinik nu Abah ngahaja we engke mah saungna pan rek di saung ge di bebenah halus geunaheun. Ira-ira mah bade ameng kadinya. Nah tuh kumaha ari ka kota pan isuk teh init lain. Keun we wios bade istirahat heula we moal wakal ka kota. Mitra rada kerung Haji Hasan teh. Tapi da tara loba omong jeung tara ambil pusing gitu nya nu penting mah budakna bararager baraner gitu. Heueuh kumaha hidep we atuh. Kan bae ari betah keneh mah di lemur. Muhun Abah. Dewi, meni teh bebeja ada ka jero teh. Ieu jingjingan bawa basabun. Terus meuli sabun gitu. Muhun Abah meser sabun sareng eta sikat seuseuh. Nu itu tos rada dugul. Sareng sikat gigi we kanggo abdi. Oh, itu heukeun bae saupeke jig we. Abi kalebet heula Abah bade ieu bade leleson heula. Oh jig atuh. Istirahat heula mengpeung di lemur pepeureuheun ari keur kuliah loba mikir. Oh, Bah. Hasan. Kungsi lila geus arasuk ka jero imah. Datang ka imah nyampak bau amurokaya. Ti mararana hidup teh geulis. Abi tos ti warung ti ieu meser ieu bari jeung si teh meser sabun ngajajak si teh jeung sikat seuseuh, sikat gigi we. Nah da loba atuh nu teu ge tuh sikat gigi mah mun heueuh ari sikat sabun
sikat mun sikat nyeuseum mah heueuh eueuh eukeun bae atuh hitung-hitung ulin we tong otok ngowo di imah ari libur teh. Mohon mak, embuk mohon ari eta teh amuk batu beulah teh paranti naon? Oh, batu beulah eta mah paranti ngariuhan we eueuh nanaon da saung we jeung tangkal naon ting tangkal ki hujan gitu ting tangkal caringin geus heubeul da amu mah tara kadinya. Da nyaho pare teh geus narepi ka darieu we lamun ieu mah sok diparake ngariuhan ari usum panen jeung ieu jeung ngaramet. Ah iraha mah abi ge bade ameng kadinya. Oh, kade ulah sok ieu. Ah wios bade ngajak Kang Kosim we. Mitra radang kerung amu rokayah teh geus los-los mamawa deui si Kosim. Pek bae kumaha dinya we. Mitra teu kakocapkeun nya boh ngobrol geus panjang lebar geus bebeja ti warung boh naon geus sup weh ka kamar cenah rek salin. Neng Dewi leos ka kamar teu kungsi lila bari jil deui da waktu harita teh moal kunci asar. Kuprak-keprek mantuan indungna nyadiakeun pasakeun. Menyangu. Geus kitu mitra cag urang tuna heula antara keluarga Abah Atang jeung Haji Hasan. Ayeuna urang caritakeun banar kalapa anu ngaranna Komar. Pokna teh kieu kabatun heuh di lemurna kitu nya. Oi, Aing penasaran euy. naon penasaran kumaha ari Akang? Eta anak-anak Pak Haji Hasan yang anu gede. Alah kuat ka main cerangnya euy. Ira-ira mah urang ulin ka ditu lah. Lain iraha-iraha pan isuk atuh rek ka ditu nyokot kalapa. Aing poho euy, poho hampura. Isuk ke pangihnya. Ya tukang pan isuk teh rek naikeun kalapa. Pok baturna nu hijina. Oh atulah geus isuk. Geus isuk urang bari ieu heureuyan sugane daekeun. Nya ningali banar yeuh da duitna loba dewek ge. Pasti atuh make jeung moal daekeun ka Akang mah. Pasti. Tapi katang cenah ayeuna teh keur deukeut jeung si Kosim. Si Kosim mana? Si Kosim anak Bah Atang. Una naon atulah nu kitu mah. Nya Kang naonan si Kosim atuh jelema pangangguran. Make jeung bogoh kudu kanu bogoh kanu kitu. Geus ku urang we lah isuk lah urang ngeureyan. Mitra, leuh hampura mitra. Waktosna kabujeng seep dina episode ka-14 dina jejer caryo cinta ditolak dukun bertindak. Bagian ka-14 tos rengse enjing urang teraskeun deui dina bagian ka-15. Sakitu nu kahatur hapunten pisan kanu seueur kalepatanana. Hapunten kasadayana. Sakitu nu kahatur ti sim kuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.